Tahan, jangan kapoki orang lah. Maju di dia. Orang mau kapok-kapok kayak dia. Ganti jurus lah. Aduh jurus enak baju orang. Pisan si Gana budak teh. Tengah warok hayang ngelawan wae. Genting teh sadar seorang. Ditinggalkeun dia. Gus, Agus. Ari si Wangi ka mana? Malah sampai lagi deui sugan. Gus, Agus. Keradat-adatan teh si Agus teh asana ieu da. Kamana mangkat nanya eta teh budak teh. Ibu padahal orang teh karek aprok jeung si Agus teh karek baikan geus eueuh deui. Kumaha tuh bulan aing geus kieu. Tenang tong panik. Ge si Agus mah balik ka imah ibu. Tama keur kesel we si Agus na ka ibu. Emang kunaon bisa kesel ka ibu? Ayo urang neangan tempat anu geunaheun ibu rek carita. Ieu. Ayo Bu caritakeun kunaon si Agus bisa kesel ka ibu. Kieu, sebenarnya masih Agus teh lain anak ibu, tapi ibu teh bibina si Agus. Emang ibu si Agus ka mana? Ibu si Agus teh geus maot keur si Agus leutik keneh. Tapi ibu teh karek bebeja ayeuna ka si Agus teh. Pantesan atuh si Agus keselen ari kitu mah, ibu mah lain ti keur bareto teh da bebejana. Nya eta mana teh amanat ka ibu, titah ibu we jadi mamahna. Da manehna teh geus boga pirasat manehna arek ninggalkeun ibu. Oh, kitu nya. Lamun geus kieu kudu kumaha atuh? Ya eta ibu ge bingung, jaba di imah ibu teh aya bapana si Agus. Keur gering teu eling-eling. Si Gana cageuna kudu ku anakna, nya eta si Agus. Bu tong khawatir, si Mayang bogaeun jimat sakti pasti cager. Oh, atuh aya kitu mah, hayu atuh surang ka imah ibu. Ari si Agus kumaha rek dilanjutkeun teu neanganna? Kege si Agus mah balik ka imah ibu. Hayu atuh yang nama cun ka imah ibu. Kuburukeun bisi teu katulungan. Atuh hayu. Mana neng? Mana yang aprok ya? Neng, mana alir neng anak? Ayo ubah ke mana? Ubahnya ke mana nya gini ngomong. Gara-gara sia, ubah jadi eueuh weh. Karena situ jadi nyalakeun aing. Gara-gara maneh mun maneh teu mangkat coba uah moal leungit ayeuna uah ka mana coba naon maneh mah Ayo we nyalakeun urang. Pan mantak aing mangkat ge aya saria meureun. geus tong masalah-salah mah hayu urang jangan uah hayu yuk ka ditu Pak
Tolong mah. Gotong. Ayo gotong. Dah. Tolong. Cing teh. Rebuka masalah kena tuh airnya re. Ngaliknya kena yang digandong. Aduh, ini bener. Ayah yang digandong ah. Berat manja tidak cuma ah. Berat tuh gandong. Ya. Ya. Sia ah. Dah, Sia. berat tuh lah kalau keparian. Iya. Sia. Iya. Berat Iya. Asia ah. Gunting. Ah, ini dia. Gandong ah, buru ah. Ah, dia. Buru tuh ah. Gasun. Wah. Alah, itu juga si Bulan. Mana? Kemana itu? Ya sawe atuh. Orang segala dikitu geri. Masuk atuh songgoroan. Ayo. Bulan. Salah. Siga salah bisa lagi si Asep ngagoroan. Gimana Bulan? Tuh nah itu. Ayo orang samperkeun. Bulan suku maneh? Dek kalau bubuahan malah lagak di luhur teh kahandap. Ai maneh ka mana wae ku urang di tiangan teh. Angkot di tengah lacai. Ai maneh malah mantong. Maaf. Ari maneh tuh dari lawai jadi orang mangkat. Coba orang dipegat ke penjahat untuk orang menang. Ayeuna ka mana aja penjahatna? Oh kabur. Ayeuna maneh rek ka mana? Rek kataeun si Agus. Maneh geuleuh ka si Agus. Arek dendam ka si Agus. Tadi pan si Mayang jeung si Agus geus ngajelaskeun manehna hubungan. Gitunya. Terus si Agus ayeuna ka mana? Bawa ke pundung ngambek ka ibuna. Kenalkan dia ibuna si Agus. Oh eta ibuna si Agus teh. Ning ora keneh. Karena ieu malah ibuna si Agus mah geus eueuh. Si Agus teh di bejaan malahan pundung. Pandek ngilujung saha? Jeung urang apa jeung ibuna si Agus? Nama orang ngilujung ibu nasi Agus, marane nek ngilemal jeung urang. Nek lah daripada urang doang. Ayo kaskan. Bulan urang nek ngilujung maneh asal suku urang ubaran sendiri. Iya, kurang lebaran. Sayo ubaran suku urang nyeri. Orang jadi hadek kieu. Hadek sep. Bareng kok. Oh, dengan hadek. Oh. Ayo ayeuna mah serang kataeun mana si Agus? Yuk. Keluar. Jadi orang mah bisa apuk deui meureun jeung si Jet. Si
sejak aina kernaon ya? Apa kemikirkan orang? Jack, orang kangen ka maneh. Maneh kangen tanya apa orang? Iya kembang jimat, kenang-kenangan tentang. Kosan udah pindah ke kurang wae banyak kenang-kenangan. Pantenya iya, orang pandi udah gue nini irang, besi orang benang ku nini irang. Lamun mana ingat orang tempat penweta kembang kayak orang tiba-tiba datang. Oh nuhun atunya berarti iya kembang sakti, di kurang dijaga baik-baik. Kenangan timan. Kurang karek ingat, si Cahya teh pan pernah ngomong bari merek kembang ka urang. Betulnya kembang. Ya pancena mun yang upload jeung manehna tingalikeun we kembang. Tiba-tiba cenah kita manehna datang. Cahya ngadenge teh suara urang. Mana mau balik deui ka urang kangen Itu ka mana nih we datang. Urang geus ngomong wae ka kembang lagi. Hah? Sejak ngagoran orang, sejak ingatan ka orang. Orang poho deui, pun urang teh dikurung ka ini urang teh bisa keluar. Arek ngomong ka si Jack. Jack. Suara si Cahya. Gimana? Cahya, kunaon maneh teh datang? Gimana maneh? Sorana ujul mana? Gimana tuh? Maaf Jack, urang teh bisa datang. Soalna nini urang bogaeun pagar ajaib. Jadi orang teh bisa datang, orang teh bisa nembus, mental wae. Kecuali maneh boga jimat kembang anu warna berem. Soalnya nini orang pernah mikeun kembang jimat anu warna berem, ngaranna mawar merah. Dibikeun ka anak angkatna, teangan ku maneh lamun hayang upload jeung urang mah. Berarti kembang berem teh ngebogaeuna inggal ti si Mayang. Jangan-jangan anak angkatna dina si Cahya teh si Mayang. Soalna aing pernah diubaran ku manehna, maka jimatna mah warna berem, kos kembang mawar merah. Demi kamu Cahya, eta kurang jimat pasti dibeunangkeun. Tenang we. Nya, buburu nya. Tega. Ma orangnya tega. Ma orang gue tega ting orang teh mending ngadulan. Meni sakit gila na ngabohongan orang teh. Meni tega. Kalau orang sayang ke kama orang teh. Tapi mainan meni tega ka orang. Ngabohongan orang. Orang ngelihat teh kama orang teh. Iya kan bapak orang. Kieu teuing hidup urang teh. Karek kebageran jeung kabogoh. Ganti ayeuna kolot urang. Panyekeun kolot alaki nyakeun urang. Ayeuna ganti. Misari. Itu juga si Agus. Mana eta budak? Bercerik lain. Berkena gerak. Woi! Orang sih gede-gede curi. Agus,
Nah, sia. Aing keur pusing ku hidung aing ah. Geus tuh carita aing busia gede-gede ngerakeun curik. Kangen aing kasih ya, Gus. Kemana wae tuh sih karek datang. Aing leungit. Siapa ditinggalkan kereta? Kunang karena dirasa ujang. Buat mau urang keur sedih. Ditinggalkeun pamajikan. Tiraha maneh kawin ha? Maksudna eta kabogo gitu di pamajikan. Emang laku? Laku atuh depan orang teh barang alus. Mate mana barang butut. Ditinggalkeun wae ku awewe gitu. Ece didinya mah. Urangnya geus baikan dong. Lu bener itu. Oh. Perasaan kamarnya mah ditinggalkeun ongko. Malam Tuh, ini ayeuna si mah. itu. Urang teh keur pusing ka kolot. Pokos gitu tong pusing ke kolot doraka mana teh. Pemali. Sebenarnya mah kolot urang teh geus maot, tiga urang leutik oge. Eta teh ngurus urang teh leutik teh ibi urang. Pemantak gitu atau datang gitu eta teh ngurus ke mana tidak leutik tong pusing pos gitu dosa maneh. Kasep ganteng. Dai urang kesal, indung urang ngawadolan urang sakieu lilana. Maneh mah ngerasaan jadi urang ieu. Udah umbung urang jadi mana? Terus urang kudu minta hampuranya ka ibi urang. Ya atuh pan eta teh ngurus ke mana tidak leutik meureun. Maneh mun tadi urus ke mau sampai segede kieu. Aku maneh minta maafna ka urang, pae urang indung maneh. Heeh nya. Padahal urang teh diurus ku ibi urang teh tidak leutik. Urang kudu minta hampura ka ibi urang. Alus atuh kitu mah sadar meureun. Heueuh urang karek inget. Eta sate si Rudi ka mana si Rudi? Teu nyaho, da urang teh keur naongan. Awewe urang teh mah teh geus eueuh ngaleungit. Ih ka mana tuh eta budak? Beger. Lah depan batur ge hayang boga ka bogong meureun. Dan tukang nganter doang ieu. Emang ini boga enggak si Rudi? Tidak mana ge judas kos gitu. Oh iya, tukang orang mah kos kumaha si Rudi ka awewe. Bawa mah bager. Bawa mah kos buaya omonganna. Dah, aing mah malah belas-belasan ngomongkeun si Rudi itu. Ieu curang ka imah-imah urang ah. Ayo. Pasti kabogoh urang geus nungguan. Ayo, kiraha. Ayeuna Eh, atuh. atuh maaf.